nya ketruk makan tuh. Waalaikumsalam. Apa? Kan, korban tuh. Di mana itu kagungan teh? Abdi di si Anyur. Aya program naon Kang ka dieu kitu ka Abi? Jadi kieu Kang, abdi teh aya naon teh? Aya lowongan pidamleun. Ngabutuhkeun jalmi di Cianjur teh. Pabrik abdi teh. Nyepengan pabrik di situ PT. Ngabutuhkeun padamel nyata. Padamel ieu sapam di ditu teh. Kan abdi terangna akang di dieu teh kapungkur mah kepala sapam gitu. Manawi aya seueur ngabutuhkeun mah. Oh, ari kitu cenah mah nya meureunnan abdi kedah nyari heula nu damelna atuh ari kitu mah. Tapi mau sakira-kirana mau biasa di kacana ayeuna itu da. Ya. Maksudna teh kedah di naon namanya teh? Kedah belajar heula lah intina mah kitu. Nya sok we. Kudu kedah aya proses lah maksudna. Mun kitu saupami tos ieu meureun tos siap jalmina hubungi we ka abdi langsung. Oh, siap kieu ku abdi lamun tos beres sadayana mun ku abdi ditelepon ku abdi itunya. Mun Siap. mun tos kitu mah tuh abdi gede ngeureuh dia aya kepergian ya. Kan itu sono ge langsung atuh nya. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak udah gede imah ieu euy. Ayo udah anak. Lain di mau anak buah euy. Mikir heula deh itu. Kumaha carana nya? Sebenarnya tuh anu liwat dari barudak ya. Yang aya pegawaian di sini jadi security sebenarnya itu aya nu liwat teh. Tadi lah euy, kedeng euy. Ayo naon? Aya pi omongan dieu euy, kedeng. Omongan. Heeh. Ayo tah. Lain aya pi omongan naon ieu teh? Tara biasana mun euy. Lain itu cerita mah aya pigaweueun. Heeh, urang bilang teh loba. Pigawean naon teh? Menjadi security. Security. Wah, ayo atuh aing sadedegan kieu mah pantes sigana teh. Kira-kira Mantap daek ya. teu. Ayo lah. Ayo. Gimana? Lamun daek mah urang biasa diajar heula di dieu ke saya. Oh, dilatih. Heeh, diatur heula. Wah, ayo siap. Ayo dulu kitu mah. Nya iraha kitu mulai latihanna. Oke, daguan heula bang yang nanti mulai sudah udah ya keneh gitu. Oke. Oh, siap kitu mah atuh nya. Aku tuh kadeu kawet mah. Siap. Kadeu lah. Siap. Aduh. Bom, tadi lah gedung bom. Aman euy, asa sinario nya kukuruan karek. Lain itu. Aya minta non, aya pegaweueun itu. Minta loba gitu. Tapi gaweana karena jadi security daek. Itu kira-kira di darinya itu doang, daek teu. Lain ada teh gajina puguh teu. Jadi security teh. Oh, pugu gajena mah gede, bom. Antara 3 kaluhur mah gajena. Oh, Ngan payana perlu daek dilatih heula ku saya gitu ieu mah. heeh. Di kumaha teh mon? Lain bomak teh aya latihan deh kah? Heeh nya. Oh, harapan aya jadi security mah kudu fisik heula nu alus, kudu kuat. Lamun teu kitu mah jadi sapa mah tuh ari kitu mah. Aya latihan teh sok ora ripuh, pan beuteung bureuteuh kieu mah aduh rada ripuh, capek. Apa namanya geus resiko na ngajalan kitu oge pan kudu fit. Oh, ngan dek yang dibedakeun ke hayang jadi pimpinan atuh kitu mah. Kiraha atuh mulaina. Teu bisa kitu eta mah saya pimpinan oge. Daek we nurut ka saya heg asup. Oh, tong bari ngamok atuh, tong melotot. Pan aya jadi security mah kudu tegas. Udah lemah pan. Hari geus eta mah geus siapnya urang ayeuna latihan mah. Oh, ayo. Ngan saya mah rek disain heula nya. Oh, Jung. Ini teh rek bener cenah euy. Gawe teh jadi satpam teh. Teuing urang Ini teh kudu aya dilatih teh kagedengan. sareng ceng cayanya. Tapi kan bae lah urang tuturkeun bae kumaha karepna. Bom ieu balik bom. Ah, sugan we jak atuh susuganan daripada urang nu gawe Oh, enak kitu nama. Ya, mana urang siap ah. Buat latihan ka itu. Ayo siap lah. Gagah euy. Keren gitunya.
ngajar-ngajar nama. Dari sana kudu alus ya. Oh, ulang Gitu, ulah gitu, ngajajar. Laan senau. Laan kudu nyeker. Oh, Iya lan, ya. Oh, itu bener ya, lengan dua janda. Nah, itu bener. oh, itu genung. Ya kempes gini ya. Mereka. Ya gendut yo. Aduh, ayo coba. Ayo. Selalu ayo ayo. Dia darap. Tukang dulu kan. Oh, benar ya. Nah, itu balik ya. Lama. Istirahat di tempat, gerak. Tiup istirahatnya boy. Nah, ini kita hadiuk, nangtung atuh. Aduh, istirahat ya. Salah tuh. Itu atuh. Istirahat mah nangtung lain gitu. Istirahat mah kieu tah. Lain dari yuk, kumaha itu koyang ngajar sapam cenah. Teu benar ya mah. Sok nangtung. Nangtung deh. Salah bieu mah. Gerak. Kanan, gerak. Nah, kan kadek pap gua tek gelut ieu mereka. Ah, itu salah lain kieu naon kasih gelut. Kumaha tuh? Kieu. Yo. Kagigir kieu. Yo, kalau gua mah Iya kayak itu. kan kieu kanan. Yo. Tah, itu. Sok, kanan, gerak. Salah hiji we, salah mau bener ya. Nggak takwa gua ini. Awan, begitu salah. Kumaha tuh? Ieu geus kieu. Anak kieu ya. Oh. Siap, gerak. Jalan di tempat, gerak. Tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, tuh, dua, Sing Wah. kali gitu nah, Tuh. naon gituan Wah. teh. Sebenarnya Tuh. itu teh. dua, Benar teh naon gituan. tuh, dua. Salah tuh, dulu dewek tah. Kumaha? Iya yo. Kahanap eta mah kurang nangtung, Oh, kurang naik. gitu. Oh, kumaha we. Kieu yo, tempokeun saya yo. Manyakit tuh kahanap, teu nepi ka luhur. Jalan di tempat teh. Anak saya di namanya itu pelatih saya teh. Hati cenah we. Nembek. Nah, da aya nama di darat geus halus, aya nama urang pernah lokasi we. Jadi piskan ada halus ya. Siap. Siap. 86. Dulu kamu naik deh. Bener ada tuh, sandero ada tuh. Gampang atuh, kita ngasih dah. Galak kayak gitu. Ah, dulu tuh. Baliknya apa yang dia dari kau ya? Siap. Udah kayaknya dia kurang apa. Lompat itu nama yo. Lompat, ayo nah lanjutkan. Oh. Balik. Bang itu di sawah. Itu ke saya. Ya, orang kayak ke sawah itu. Kita lagi nang itu bener aja. Kita masuk ke sawah segala ayo kok makan itu. Dari turun. Kita. Turun cina euy. Aduh, aing mah euy. Masuk lima. Masuk ek naon teh? Ayo mah. Lompat sa urang kali yo. Lompatan ayo. Terus main jago lupa Ayo lompat kali yo. aing mah nanil. Ah, itu orang dicepret yo. Nama dulu. Ayo kali lompatan. Oh, turutan pas dia, Bro. Ayo, ayo nak. Turutan, Bob. Lompat. Ayo, cepat orang ayo. Ayo. Lompat bener. Lompat. Lompat, Bob. Lompat. Wah, macam balik dicepret aing itu ngaruh. Ayo lompat aja dulu, pas turutan tuh. Oh, hayang bener aja sama. Ah, mau ayo, lompat. Banyak gitu lompat balik atuh si tarik lompat coba. Nah, ini yo hebat di mata.
Itu tapi ya tahap pertama ya mah yo. Masih kena panjang kan ya tahapna yo. Aya kalau lulus dari sabama. Lain kene. Naon itu latihan teh kieu an teh lulus semua bener mah itu menang pagaweanana hana si jeblogan kieu latihan teh. Oh, Deka. Ieu mah pas macul. Nah, dari Bos kulit macul ieu mah. tenang hasil dewek geus jadi keuning jadi hasil alus. Tenang we bakal lulus pokona mah. Yakin eta teh? Nyai bener-bener bakal pilulus mah nya. Keun bae lah. Jejeblogan oge. Heuh teu. Kajeun asa bener we ieu pilulus pagawean deui. Sok kana mah tahap kaduaeun, Bro. Ang kudu ngoronang kana mah ti dieu ka ditu. Hayang dicontohan heula Deka ah. Tah, Contohan lah. Contohan heula. Contohan. Komandan contohan lah. Heeh, ku saya dicontohan tak kita na yo. Tah. Tah, kudu kieu yo. Tah, kudu kieu yo. Nah, kudu kuat ka dewek coba latihan teh. Baik ke? Oh, sok. Mana ajis ayeuna mah apa Kabur ah. Baru urang goblok ya. Coba dengerin. Diajarkeun sapam, aduh kalabur ngecewakeun ieu maka saya yo aduh. Mau balik ieu mah. Keur naon eta ongko-ongkoan di dinya? Ieu mah keur ngajarkeun sapam, mambaudakna kalabur eueuh. Wawanian aya teh sawah saha samaruk teh sawahnya Haji Koret. Make dipake nu kieu segala teu euceuk make latihan sapam segala. Sapam mah di lapang lain di sawah. Hayang dicarekan ku Haji Koret meureunnan. Apa ngarah buat fisik di sawah mah jadi segar alus gitu. Makanya di luar mah da di rata mah balik, mah da kudu dirodok kieu fisik kan jadi kuat ieu mah. Ah, haji kitu aja koe bae dilalakkeun aya malah. Aya. Ngomong naon sia ka aing cengeunahna ngaruksak eta bana aing teh ka bangsa kieu sia gocreg teh Ngajarkeun sapam, mambaudakna kalabur eueuh. alahna naon sia teh coba aleting sia coba eta naon ieu teh sia teh bangga sia teh goblok teh wah nanaonan geuning latihan ka lapangan uksak sawah aing sia mah balik teuing Sudah kieu wae di koret ka ulah nih sawah. balik di ngaruksak jagat aing keket mah cengeunahna digalai sawah menang aja aing puguh ieu teh gocreg teuing kalau